warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng sonten sadayana abdi Siti Muharram sim kuring maya sasabila dina program warni warta minggu. Aya sababaraha warta lembar anu bade dikeun ka balarea sadayana dina sababaraha menit kapayun. Pamirsa nganggatkeun digar kapayuna. Selanjutnya ayat tur Jogja SMA 9 Kota Tasikmalaya. Ayeuna aya selfie anu ngiring tur tugas aya di lokasi. Ayeuna simkuring aya di bus. Ieu pemandangan anu sapaparak jalan anu menuju Candi Prambanan. Sampurasun sadayana abdi Sarita Julianti abdi nuju aya di lokasi di anjaran ke SMA Negeri 9 Salapan Tasikmalaya nyaeta Candi Prambanan nu aya di lokasi. Nah, aya di Kecamatan Prambanan, Desa Bokoharjo, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang Kecamatan Prambanan, Klaten, Jawa Tengah. Hayu baraya tuturkeun abi. Abi di dieu atos aya dipantau abus ka Candi Prambanan. Ku abi dijelaskeun ayeuna Candi Prambanan nyaeta candi Hindu panggedena di Indonesia. Prastasti Siwang Har neleukeun yen Candi Prambanan mimitina diwangun dina mangsa kapamimpinan Rakai Pikarta kira-kira abad ka-8 Kerajaan Mataram kuno. Ku Rai Pikarta sarta terus dimurnikeun sarta dimekarkeun ku Raja Lokapala jeung Balitung Raja Mahasambu. Jeung baraya ayeuna tiasa ningali patung Brahmana dicaket. Sakieu video abi nganjangan Candi Prambanan. Hatur nuhun baraya. Dadah. Saat saya mendapatkan warta, jadi terus aya iklan heula. Rambut rontok sareng hese diatur nganggo kondisioner Sunsil. Kondisioner Sunsil rambut jadi hideung herang sareng lemes. Tuh, bukuran rara-rara jabar rontok di Kenaon atuh aya maneh? tuh mah bukuran rontok. Ya, orang boga salosina. Oh, menta tuh nya hiji. Sok. Ieu teh mejang rambut rarate Oh. jeung rontok. Sunsil solusinya. Kadaharan khas anu seueur dinikmati barudak muara atawa nu biasa disebut kuliner. Tasikmalaya aya dina pasar kuliner nyaeta Pasar Mambo. Mangga kahajar anu tos tuju di lokasi nyaeta Pasar Mambo. Sampurasun abdi Hajar ayeuna bade menuju ka lokasi Pasar Mambo anu aya di Citapen Tasikmalaya. Ayeuna biatos di Pasar Mambo anu di lokasina di Citapen Tasikmalaya. Kieu suasana di Mambo kuliner Tasikmalaya anu aya di Citapen. Mambo kuliner seueur pisan anu dikunjungi ku balarea. Henteu budak alit, henteu budak ageung, sampe ibu-ibu, bapak-bapak daratang ka lokasi Mambo. Kadaharan anu dipikaresep ku balarea contohna aya rupi-rupi, es jiga es boba, aya sipud-sipudan, tawa kadaharan nu baseuh dugi ka nu garing aya di Pasar Mambo. Hatur nuhun baraya atos naturan abi jalan-jalan di Pasar Mambo. Pemirsa, dina mungsa kitu hidangan warta dina damel ayeuna simkuring naya simkuring Siti seja amit mundur dadah hapunten dina samudaya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urip Sunda.